Anta syamsun, anta badrun. Ayu orang babaharan pikeun bekal pibalikeun sing loba amal-amalan kana jalan pi surga gerate yang pi bekeleun kana jalan pi surga harta banda nu di dunya dipake amal solehna harta banda nu di dunya dipake amal solehna pikeun nyafaatan jaga ngadukung asup ka surga ciri datang na kiamah loba panyakit nu aneh neangan ubarna susah angin ku zikir ka Allah neangan ubarna susah angin ku zikir ka Allah mata kayu buru mikir ya zaman entos akhir mata kayu buru mikir ya zaman entos akhir mata kayu buru lilir ka Gusti Allah berzikir mun ajal waktuna datang urang moal bisa mumpang moal bisa dihalang geus waktuna jadi bugang moal bisa dihalang geus waktuna jadi bugang harta banda anu loba urang moal bisa mawa ngan amal nu dibabawa
batur urang anu bela mana sahabat mana dulur teu maturan di kubur sumawon nambihan umur nu puguh loba nu paur sumawon nambahan umur nu puguh loba nu paur hanjakal aduh hanjakal teu getol sadia amal padahal geuning padahal kan amal nu jadi bekel padahal geuning padahal ngan amal nu jadi bekel teu guna hanjakalan teu kurang nu ngelingan pegeura tunggu hisaban geura jawab ku sorangan pegeura tunggu hisaban geura jawab ku sorangan yaumil akhir pamugi abdi sing janten ngahiji sareng ibu rama abdi sareng guru-guru abdi sareng ibu rama abdi sareng guru-guru abdi sareng kula warga abdi ngiring Gusti ka sawargi sareng dulur-dulur abdi ngiring Gusti ka sawargi sareng dulur-dulur abdi ngiring Gusti ka sawargi